warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun di lujeng siang baraya abah anu di kota dulur abah anu di lembur dinten ieu abah bade mios kakasih bade alumhan uleman di pamersa Uyut Sani rehna enjing teh aya acara mieling Padepokan Pajajaran pusat anu ka 50 tilu tahun kabesan di sarengan aya pengabesan Pamanah Rasa aya pengabesan Abah Durian sareng Kang Edwin Kucir di Sekarjati Nusantara. Lain apa pada teras mios ka Tasik gitu angkat ngagandelang bangun saya karingurang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut lucu asura asri nyari larak lirik kepas mojang priangan irak sukan kabayang nambihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan irak sukan kabayang nambihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan mojang anu adomtok matak sono anu nempok mun tepung sono ka mojang priangan angkat ngagandelang bangun saya karingurang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut lucu asura asri nyari larak lirik kepas mojang priangan irak sukan kabayang nambihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan irak sukan kabayang nambihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan mojang anu adomtok matak sono anu nempok mun tepung sono ka mojang priangan irak sukan kabayang nambihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan pami emu sok nyari matak resep ningali urindana kataji mojang priangan istirahat heula ngalayan heula kesepuhan pangersa Abah Sancang di Padepokan Pajajaran Galunggung Agung. Yan deh.
Maharasa Kasepuhan Tasik Pajajaran Galunggung Agung. Umat imut lucu Asura asri nyari. Angkat ngagandean bangun saya karingan nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut lucu asura asri nyari larak lirik kepat mojang priangan Jalan depan benar. irak sukan kabayang nampihan cahaya Prabu Sancang si gagak dan dosan Gagak abadi selama. sederhana irak sukan kabayang nampihan cahaya dan dosan sederhana mojang priangan mojang anu adong matak sono anu nempok mun tepung sono kang mojang priangan. Garelis maranis disinjang langenjang estu suruh mun lempang mojang priangan digigirna ge lenggis diharepna ge si ditukangna ge lenjang mojang priangan irak sukan kabayang nampihan cahayana dan bosan sederhana mojang priangan irak sukan kabayang nampihan cahayana dan bosan sederhana. Alhamdulillah jadi apa kita acara di Wisani yaitu di daerah Sukaraja Tasikmalaya. Ayo kita tosan di Pamanharasa. Watu gilang pajajaran, watu gilang sang niskala
mereka senantiasa satu bukti payu dan depan tidak waktu ayeuna tak tahu. Pepentunanku melendang jengkalang kang baheula baheula sapajajaran saprabu sabalik gandrung nu gandrung kasunatan dampur urang mindang jejemplangan ngajemplang jempingkeun diri reka barerangan si pelungalingkung empuk udang kurang rantagan rancak batan udah lumpat larikna kuda dekungan kebat kabaleran cage ayu diditu Sang kakala pajajaran Dua, tiga. sama pak zaman anyar Dua. Sundatan dan cukup sauyunan tembongkeun aja nusin satria nu pinandita Yang terhormat, yang mulia, dan Subdenpom 3 garis miring 2 Tasikmalaya, yang terhormat, yang mulia, dan Lanut Wirya Dinata Tasikmalaya, yang terhormat, yang mulia, Kapolres Tasikmalaya Ananda Zod, aktor pemeran Prabu Siliwangi, yang terhormat, yang mulia, unsur Musbida Kabupaten Tasikmalaya, yang terhormat, unsur Musbika Kecamatan Sukaraja, yang terhormat, tokoh ulama, para kiai yang bilang pada saat ini kesepuhan kita yaitu Mama Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Assalamualaikum.
Waktu gilang pajajaran, waktu gilang sang iskala. Akan segera dilanjutkan. Hadirin dimohon duduk kembali karena sebentar lagi Waktu gilang pajajaran, waktu gilang sang niskala. Baheula sabali gandrung sasundang, Sasiliwangi gemah ripa tertamti Raden. Nah atuh kiwari geuningan sagala gati. Bongana pahiri-hiri parebut di payung tantung, pagirang-girang tampian, calik girang gede ajang. Nah alok teu nyaho somah nu lara balangsa geuning. Duh Pepentunan ku melendang jeung kalangkang baheula
baheula sapajajaran saprabu sabalik gandrung nu gandrung ka sunat tandang